Ngalukis sareng kelas 8A. Halo guys, janten dinten ayeuna simkuring nuju ngasuh deui. Ayeuna mah ngasuh kelas 8A. Mitina mah gara-gara barudak istri hoyong ngadamel kenang-kenangan saurna teh. Tah, ieu mah rupa kenang-kenanganana nyowan cet we arurang mah sareng kanvas, sareng alat lukisna. Ya, caritana nama sederhana, nyata mangrupa sidik jari nu hoyong ditempelkeun cenah dina kanvas. Duka teuing ayaan, duka henteu, nu penting mah ayeuna aya warnaan we heula. Sakedik kauninga kangge sadayana apami ngadamel karya nu sapertos kitu nya modalna mah sapertosna mung saukur kasabaran sareng katelatenan. Da ai ahli kitu mah da tiasa diajar. Tah geuning rada mangrupa saatos dikeureuyeun mah. Da ku ngeureuyeun kula lawan ku sabar mah nanaon ge jadi pokona mah. Deui sim kuring gatel hoyong nyobian ngalukis. Ayeuna nuju ngeureuyeun nyobian nambihan tulisan supados si gambar teh henteu kosong teuing, supados rada kahartos wae ku jalmi nu ningalina ieu teh maksudna naon. Tah, ieu tos aya rada katingali aya huruf A, K, M, I. Jadi naon? Kami. Dikandelan deui ngeureuyeun ku ngeureuyeuhna tos beres lajeng ka nu handap. Aya tulisan K, E, L, U, A, R, G, A. Jadi naon tah? Keluarga. Angge barudak anu dipika cinta ku bapak, ku sadayana, ku alam dunia. Pokona nama ulah hilap. Anjeun teh pernah sakola di SMP Hiji Dharma. Pernah sakola di dieu, pernah ngagambar nu kieu, pernah ningalikeun nu kieu. Pokona nama sing janten putra-putri harapan bangsa, harapan agama, sareng harapan keluarga. Nya kitu nya. Atanapi jadi putra-putri anu berbahaya, berbakti kepada ayah dan bunda. Kirang langkung genep sasih deui hidup lulus. Mugi-mugi video ieu berkesan. Dadah eprak barudak.